inget kulai ima alal hak lain dongeng fiktif. Bener aja kula pesantren ke Banjar pan macul di Banjar macul haju iya ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunnan besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meunang meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu ya kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres segala pindah dokter ngagedean akhirnya dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh geus ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh ku sebab urang sedekah ku sebab urang peduli Allah henteu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bab dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu aju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang muntayan kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor jadilah mobil jadilah imah mewah megah cagalah yang nyawas ya eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo sia mobil sing Arab harga imah gitu keneh
nu bogana jejeritan jeung siana ku aing sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak Masya Allah hayangnya uhinana dunia tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulang ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah di aku mun masih kene urang ngaku belah berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang da hareupeun Allah ai tanaga nu saha maka di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya teu aya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh rampang nasaupna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasadana syariat mendak jelema lamun nasaup bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasawuf eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jarah kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasawuf atuh mikiran zahir bae nasawuf bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan karena teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana saub mikung teu kos kitu dimentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna nah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugo Allah disampaikan betamatunu Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge kitu make modal tuh ya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengket istighfar mah atuh teh kok ziarah ka kuburan badara rek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we cenah nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mana gede
ilmu ge anu teu kokolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilainya leutik kitu anu nilainya gede waktu ngegepok tilo kadeng kos aja pengen di kantongna tilo kadeng nanaonan kadeng eta ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede beuki tungkul sakumaha pare teh bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema. Nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa nu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon sakula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas haju pasak dagingan basa itu tari masak berarti kan tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus rada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna. Yang ka dioper ka ditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan nya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk kitu kapan henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi gitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang tenyawan gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula teman aku ari leuwih parah. Aduh ya Allah, ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu henteu bae. Orang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui. Poe ieu jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocoba ti Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake. Bajuna cikulagen nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan celana sletingna teu jalan deuk nyalanaan naon atuh sletingna teu jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres ge resep urang. Aduh kancingannya diharap di kancingnya ya memberen siap pakai nukos gitu memberen ya saya cerita gitu nu layak pakai tapi eta gitu nyalakeun meureun teu boga ku hayang-hayang
bikeun iwal tieta masalah diaromean heula. Nah ieu jeung minggu selanjutna anu keur bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah ieu nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala kitu para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bunga heunana luar sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing ka mana balik anu aya keneh imah sapotong makanya anu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar tah ieu kan Masya Allah luar biasa sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh ka mana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina mobil hina tuh ya pakaian teh hina jabatan teh hina lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah anu ditilai ku Allah adalah tauhidna nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup asalna urang ti Allah aya nu ngaayakeunna Allah geus aya dihirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cagerna ge kitu ke ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh mah geus lain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta ngarek puskesmas baja kos kita tuh batuk eta asma eta geus aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya geus jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun masana jan ka Jerman ka mana ge
nya iya tuh coba bae ka puskesmas udah teu nyarea teuing abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ya jember rada ngeunah ini bener oge ya terus isuk dan minum deui apa sekaligus bae paling obat diinum cak nama permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kunaon ya waduh dia boleh terus berobat geus wow kadieu bebeaka mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segera sabira bujang kaget geus obat tu paten mahal geus teh cokoteun gunyana ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung gunyana dilaksanakeun di inum sat bray jangan ini awak coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama dia oh tuh langsung diinum deh cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cagena ngomong kieu mun ti kamari memerang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah dari meakeun harta heula sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu tu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sok nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadina meureun ngadar capek ejo sia mah kurang ha hulu ejo eta kos gitu tah ejo ieu kumaha geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter geus sana ku prokol geus dah kira prokol ini coba ge ku prokol ndeh prokol di obat warung cek nya nanti ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ye tungtuna aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal haq lain dongeng fiktif bener aja kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh
terak terak waduh bacocor cek orang dia mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala geus lah sapira kena pacul kan seetik congok pacul tapi ternyata meureunanan besi makan ka lain deui nah kabelah dina terus ngagedean di pondok teh bengkak meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres segala pindah dokter ngagedean daerah akhirnya dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong iya ayo berobat dipotong sakate teh geus leutik teh waduh mangkaning pemuda keneh bisi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter Kamal henteu lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan cek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta guys ada ku ibu dirawatan guys pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah masya Allah koneng terus di bawangan saya kuasa atuh ibadah digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun jauh di dina tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah di piring syarat meureun set dia guys mana nu nyeri di ieu lah di non di bubuynya sia bubuy dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina eta guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nyana kumaha teu nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan sok lalagaan mah dipukul abang itu yes ditepak ku cenah yes Masya Allah alal haq udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nu nyeri na teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mendak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koneng uyahan terusan eta naon garang bawangan aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi geus sabaraha urang ya alal haq geus sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagedean teh paeh hampir jeung nyanana ya Allah tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus teu bisa can nyagerkeun mah Allah tadi kan nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit
salat ke pan baheula mah sok loba kan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur atuh eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh obatna teh naspro bae naon batuk naspro korek naspro kuring aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro ngeunah eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah oh gula saya iya dah kos dieu gampang cek obat lain gampang ge geus ka dokter atuh dokter manu kieu moal bisaeun aju abah ka tangkal awi ka dieu tah aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah coba cokot bro jalobain tukang geuning digesek-gesek ku abah sot konggeng waplok kali nah siap balik kali itu ulah kena coplok dikitukeun teh hees bareng di imah Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan kuring nyaho kula teh tangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta paranti bisul Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya nah aja eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meureun ka korong aya tareka baheula takos kitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal geus meme kal mentis eta embungin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener geus sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon baru menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nya mah tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu ieu hiji pasal ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur aleh aya anu goer makdur aleh makdur aleh teh artina anu bisa lindeuk hewanna bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung munding kampung sapi kampung lain embe leuweung munding leuweung sapi leuweung jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur aleh aya anu goer makdur leuweung satok kesit disebutna
eta kapan cara mencitna hiji mun makdur alaih mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari. Nah sunah jeung wadah jae urat anu belah luhur. Lamun guer makdur alaih teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur eta mah fi ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang kadinya. Kuari mencitna make naon. Nah ieu dicaritakeun di dieu mencitna ulah salah make alatna alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna. Ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah. Yahilu ribuhu maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina tawa hewan goer makdur alaih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae. Ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat. Lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina. Urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus. Munding sapi kitu kene onta kitu kene. Contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi teu naon. Besi ku urang dijieun peso dijieun golok berangkat urang ka seak sok nyahoanan sia kolot-kolot teh lembur seak mas Allah tampil lingkungan sia seak tuh ayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cilongok tah cilongok citi ieu orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat. Juga babari ci sehat teh terlembur sehat. Nah, atawa belah ditu kan non gitu ngaranna. Non gitu ngaranna pasar Ciomas teh. Pada rincang tah eta nyieunnan golok. Hayang anu hebat pangodokan. Siapa di pangodokan eta tukang nyeunan golok peso teh. Baheula mah urang mun liwat tanya tang teng trong keur leutik mah eta sikeun naon nyeun golok. Jaheut eta di pangodokan. Di pangodokan mah atuh geus teu kudu tang tengkong ge jaragonya nama besi dikeutkeun set. Mun besi bawa ka pangodokan, jeung golok set dipaut doang. Masya Allah. Aja kumaha, atuh teh kumaha. Jadi golok atuh henteu. Eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam
dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanan. Besi naon bae dijieun baju besi ku badan. Besi teh dijadikeun baju. Kurang eta ku sebab ieu bisa kumaha bae dimodelkeunana teh dileunggeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae emas dimple-emple, perak dimple-emple, besi-besi berbagai logam. Ku Kangjeng Nabi Daud dileunggeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan dek diipiskeun ku dijieun baju. Maka nyeunan baju perang, baju kere, baju perang. Ieu cetok perang. Asana lain cetok beureun nya. Ngaranna tah cetok mah budak angon pan. Paranti perang naon coba ngaranna? Helm. Sia mah heran helm. Bodoh datang ka kolot. Paranti perang, coba cetok paranti ngangon, helm paranti motor. Yes, ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran. Khotib bayaran barang hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor make helm kan. Datang pas kadinya adzan, pohonnya na helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah tuh jelema seserian kabeh. Pas inget-ingetnya nenek baca khutbah, alhamdulillah. Helm tadi buka. Eta khotib bayaran teh kos kitu teh. Nah iya lamun cetok budak angon, helm motor, lamun ieu teh naon? Tudung wajah. Disebut da teh naon ieu paranti perang. Paranti perang. Tah ieu kan tah. Tah eta dijieunnan ku Kangjeng Nabi Daud. Nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut. Mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud. Beh lah tuh besi nu sakitu teu astaga di kitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae. Atuh langsung penting muncilak we sarwiti. Pepe. Kena berarti ya. Aduh, Masya Allah geus kikian bae tuh. Aya nu teu kitu, tetep barang dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu. Asana eta tanu aslina mah tah. Ta layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Maka dampe leuleus di Kangjeng Nabi. Dah. Kuari besi dijieun peso. Besi dijieun golok. Kena seket muhaddad. Abe sakaligus. Hayam, segar, hareupeun set peso. Mantak diukur heula ka buuk ka dieu set. Mun urang geus ngasah ukur ka dieu set. Kitu kolot baheula. Nah, asal geus asa. Aya kulit ka dieu set. Dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teu rak kana buuk atuh geus. Mun aya nyana mah geus coba leungeun. Set. Memeh ka kotok ka nyana heula. Gitu kan set. Set. Geus ilahi. Kitu kene domba. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Set. Geus seukeut. Ya. Alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seukeut. Nu hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok meunang. Urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso, emas dijieun golok. Asana meureun murikak bulu, tapi coba di Brunei. Di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa, jelema kan saeutik.
ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas serba emas kabeh asbak nage emas ieu tempat miceun tempat miceun naon kadang-kadang klosetna emas. Lamun Haji Pendi datang ke ditu atuh geus. Saya mau ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Atuh geus ditek-terekan. Lain ngising. Kabeh peso garpuhna sendokna piring tina emas. Haram ngan ieu keur carita kemewahan dunia. Nyadakan buka kapal khusus, kamar khusus kapal di kapalna emas. Tuh, nyana geus ngasa bangga panghebatna. Dibandingkeun jeung Indonesia mun naonan cenah. Di urang mah lain eta. Pake jelema Mas Tono. Mas Darto. Jadi mas orang di pakai jelema dia itu mana tadi Brunei mah. Dia orang mah jelema pakai emas. Aduh Mas Kirdun ya. Emas. Tak misalnya emas dipakai di jen peso seket pakai mencit menang perak gitu kan. Kayu aya kayu anu teas model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api bau tah kahujanan kaanginan kukumangi eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai. Dipaku ge teh paku nu mileh ngagenyai mah. Masyaallah. Kokos tangkal kalapa di urang baheula. Eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung, itu diantep. Sanggeus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, ku ari ngabangun, ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu da sabaraha taun. Baheula mah kan kitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbasna. Eta kayu kalapa, masyaallah. Tah aya kayu bisa pake mencit kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Tiasa genyai tak eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis mencara kurang dikitukan sak sing ada tah asal geus dikitukan tah nyeun hinis biasana awi hideung trek laikeun kadinya geus ulah make golok ka dituna kurang dikitukan set angkat tapi tak eta seukeut. Besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana. Oh mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok, make hinis mencit manuk mah. Cara nyieun hinis ulah kieu ieu awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun. Tah pantek set kelaikeun endeu dikitukeun potong ke atas itu. Atuh aya make cara naon ge atuh. Teu ye. Kosobin hajarin batu. Make batu diseukeutан ku urang. Batu biasa. Dibentukeun supaya seukeut. Teu masalah. Ja eta ge anu sok pake nyeukeutан eta batu keneh bae Pak. Nu sok pake nyeukeutан golok teh. Batu pangasahan atawa lain sok muter teh gerinda eta batu kene baheula mah
ngan kuari mah dibesikeun jadi tendina kita jadi gurina bageula mah batu diseketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian sujud kaca seket halal basah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkeun ku urang cara alat nu pake mencitna teh anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket kitu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket halal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan make haram wasinan make huntu haram ya manuk dikitukeun ku urang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal misalna ye caling aya sajengkalnya na ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseketan huntuna jet seket huntu teh seket di awak kurang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas-teasna nu aya di awak kurang bakal dibandingkeun jeung benda-benda lain huntu mah teas. Coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teas deuk kumaha ngadahar dagingna deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abi alus jadi urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 iba lain pan set budak tuh gayem-gayeman deui tah eta nu ngarusak mangkos gitu tah engke pankreasna jadi rusak khususnya jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus ge kawan 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teu rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya urang guari boga gading gajah kan teu has gading gajah disukutan pakai mencit haram atau tulang maung kun tuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah numentak temenang make kuku lantaran langsung kangjeng Nabi nyarita ma'an harodam wa dzikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar teh kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu meunang ku Kanjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang
lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin. Jin teh barang daharna tulang. Geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun. Dipake mencit ke jin neuleukeun. Waduh, makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu. Jin eta jin nyana teu resep. Mantap lamun urang boga gading gajah eta kan tulang. Gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin. Mun ku urang diurus pakai kipa, diusapan, kebal-kebal aya jinan. Eta kadaharan jin. Tah, engke ku urang dikitukeun ngarokok, bae urang teh make kipa tah. Jin ke nempel ka dinya set, diome urang. Kebal-kebal urangnya jadi jin. Ji, atuh coba bae ge, deuleukeun jelema anu ngarokok make kipa. Kos jin. Atuh aja kos jin da. Oh, komo nu pipa nu panjang nu bodai so bodai kieu. Aju cincin bol deh kan di dieu teh. Teu make kopiahnya. Make kaos hidung. Kieu. Ya, urang deuleukeun nganya ji. Kita mah jin atuh emang jadi jin. Tadi nama kasurupan doang, kasurupan. Bari jadi jin asli. Nah, mun aya kiai ngarokok make kipa jin eta. Cenah pan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang. Itu teh rahasia pribadi teh. Jin eta kok kitu. Tah tulang teh beurang pake mencit. Lantaran cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin. Geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua Habsyi. Urang Habsyi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu na kuku. Geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir. Baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit. Kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae. Ulah teu beunang. Ta eta cara mencit. Hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pake mencit bisa pake mutuskeun hulkum jeung mari halal. Tapi lamun make besi anu teu dicekel ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekel ku jelema pepencitanana haram pos ayeuna pepencitan teh eta pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram. Nya mentek sing hade ku ari urang masuk ka restoran sing hade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae. Meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia. Cenah jelema agamana Islam apa kafir. Sedangkan mayoritas kafir. Kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitanna urang mun teh nyaho haram. Urang ku ari ka Bali, di Bali mayoritas Hindu. Henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna. Atawa urang manggih embe geus dipencit. Di hiji daerah nu mayoritas kafir. Ya embe tapi nang mencit ye. Di deuleu ku urang hukumna pegat, marina pegat. Ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukumna. Tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan itu. Atuh ku di restoran urang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas teh Hindu haram kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah. Eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya. Mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah. Restoran teh restoran muslim. Di Amerika mah
sebab non gitu minoritas Islam besi keliru. Jadi dia teh restoran muslim. Jadi orang lamun kadinya geus teu sanksi deui. Lamun henteu make kos gitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen. Tuh, aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu. Nah, sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be. Ya, ke Amerika tuh. Nah, di situ aya. Nya, mun kopi muslim. Tah lamun restoran muslim. Tuh, aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim. Di Belanda kok mau di Belanda mah. Ya Allah. Masya Allah teh si budak. Gitu. Tuh sapira Belanda. Tah deket Cikupa ka Katu eta. Udah Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda. Di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba. Coba ge ke Belanda ka ditu. Barang obrol bisa bahasa Sunda. Kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula. Ditanya, "Where you come from?" Kula. Itu English dong. Ceknya nanti Belanda lah ceknya. Terus how long itu aing mesti pajar teu bisa ku sia atau mesti pajar bisa. Jadi sanksi kan sia tah. Praktek ceknya abdi ge di Bandung. Ya bule jadi bahasa Sunda ye. Mohon saya abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui ayeuna ka Bandung deui nuju Ameng we. Pan pas amat ya budak. Bahasa Sundana atuh resep kada di Bandung mah. Saya kerupuk jadi di Bandung mah peuyeum segala. Hayu atuh segala sambal raos. Yo. Aing kaduhung make bahasa Inggris tadi. Bahasa Sunda aja bule bahasa Sunda Belanda. Bareng teh jeung kula terus leumpang make bahasa Sunda be. Tapi kadang-kadang ayahnya nu kacaletot nanya, what is this? Nyawat. Kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang. Lamun hebat eta kan hampir teu kanyawan. Atuh teu kanyawan aman bahasa Arab. Kula di Madinah baheura jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab, ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab. Make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh kesel we ngadenge. Kesel. Nyaritakeun teh lah. Nyarita ke sagala kos kitu lah. Kos gua sih dia gede sekolahan eta ge Inggris kos kitu. What is to me? Dah cangkel teu kadenge isi asa kos. Hah? Ya, teu bisaeun kok kitu. Aing puyeng bahasa. Jadi geus ulah kadengean eta bahasa Inggris lamun masih kene kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat. Mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris. Sebab naon masih kene uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh bahasa Inggris. Geus teu kajahoan kuciwas. Eta jalma jeung Bill Clinton dia tuh ngobrol. Saha tuh coba bisa ngobrol ditonton ku sadunya. Biasa bae ku jagona bahasa Inggris. Paseh jasa. Hartina paseh teh kan Inggris aya Inggris aya Inggris kitu Amerika, Inggris kene aya Inggris New Zealand eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung, aya Sunda Cianjur, aya Sunda kitu Cilongok anu hebat, aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kok kitu. Geus beda-beda naon cara-carana. Nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae. Kos Arab. Urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda. Kemudian Arab Baghdad atuh beda. Kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui. Kemudian ayeuna Arab Turki atuh beda. Komo atuh Turki geus lain. Eta Arab kene tapi lain. Beda deui jeung Mekah, beda deui jeung Madinah. Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui. Yordan Arab tapi kok lain deui. Da lain-lain bahasa-bahasa teh. Jeung Arab aslina. Tuh, Arab aslina ge kan beda-beda. Aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy. Aduh beda.
Nah urang ngadenge bahasa urang Pandeglang ayo kabaduykeun ka ditu sakapeung mah hayang serius urang bahasa Baduy kos kitu tapi resep sakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos kitu teh sakapeung mah greget nah ieu bahasa-bahasa tah kos kitu ya nah ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade eta urang sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat tet iki diasupeun tah hewan ka dinya digedrukeun haram aya nu digedrukeun baheula mah kitu brek aya dipencet bari mah yeuna kitu bae diasupkeun huluna ka dinya dijagal sup digiringkeun plak angkat deui plak angkat deui plak aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram nah hayam lamun hayam makan muter hayam model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna naon ngaranna cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna tah eta teh kapan mencitna apa teh perusahaan aja perusahaan anu Cina misalna atuh kapan mencitna ge lain 100 200 pan sapoena ribuan atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh kan aya mesin ieu hayam tah ieu hayam taru-tarurun ka handap set muter ka dieu set di dia alat mencitna asal datang ka dieu jreg asal datang ka dieu muter sorangan cadat jreg dijieun alat seperti eta diproduksi di Cina jadi geus turun ka handap sok geus nang mencitna aya deui alat geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu mencit tah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dieu ka handap celek ina muter bae gitu datang ka dieu grek keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu kos sosotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu mencitna ka dieu turun haram terus ngentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh parabna salah ulah ka teh ceurik cenah hayang sikeun ulah mah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang siang sikeun bahas sekali-kali atuh beli chicken tak eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabeulina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali chicken anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi chicken Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan si eta boga eta mah halal berarti kan masyaallah tuh ya iyalah si hade urang carita we tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqqalin wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa ieu jangan lewatkan minggu depan deh lah ngabesan bae gitu